Kenapa dia? Biasa anak budak nyantai. Nyantai di nuki kos monyet bae. Asa teu mangisi bengek ti bareto cenah ngadenge mah ka luar negeri. Kumaha enak kabarna? Kemarin itu tetangga mah dengan mah geus balik can. Kong saya balik, tapi jeung urang can panggih euy. Teuing ka mana teh jelema? Geus panggil jeung urang ge. Mana kerenan dia daripada gawe? Nyantai bae. Aing ngilu wae jeung aing ge. Urang ulin ka mana daripada dia cangulup jiga monyet. Hayu. Ayo, Bro. Yang ulin yang ngomong mereka yang ngajual motor, sugan we cocok yuk. Tuh lah. Motor ladang ke luar negeri teh geus rabig di bae lah. Aing malah cocok urang teh motor jualeun. Nah, ku aing berkomisi mana? Sana oh. Jadi aing. Arunten. Back. Hoi, back. Naon mang? Ka urang. Ah, ya. Heeh. Tang sana? Bengek aing, bengek. Si bengek mana? Bengek. Ah, manya. Euy. Oh, mana teh bengek? Atuh mana jadi koskil ya Allah. Aing utang cukur di tuna. Aing kangen ka maneh, mana kangen teh aing kangen. Aduh, kangen aing nya. Sarua kangen. Ternyata belum siap aku.